Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku pangawasa Allah, ku keagungan Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah, muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Amin ya rabbal alamin. Ku widi jeung takdir Allah, ku keagungan Allah, ku pangawasa Allah, urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Sabab Amin. bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, manusia mah bener jeung salah pada mika boga, matak lamun lain Allah maha panghampura tinangtu urang kagolongkeun jalma nu baris cilaka. Para asatidah qori-qoriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwa santri, hormateun simkuring, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuhu lembur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, Ibu Bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Mun ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang, jawabanana hayang untung. Mun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Jadi jalma teh puguh tujuan, dagang hayang untung, tani hayang hasil, tari ieu pangaosan, ai pangaosan hayang naon. Bah cek bibir hayang ilmu, cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun bener bapak jeung ibu harayang ilmu di dieu teh ustad loba, kiyayeuna karena naonan neangan ilmu tinu jauh nu deukeut ge pabalata. Welah wel. Sabab ai kanu jauh mah rasikona hiji kudu dibayar. Kadua leuheung mun aya waktu. Jadi hartina eta teh ilmu keneh, bibir cek bibir hayang ilmu, da cek hate mah lain, tah matak jelema nu alus teh lain wawuh kana bibirna, tah gera wawuhan eusi hate nu sabenerna. Bibir mah kepalsuan, palsu bibir mah. Matak hakikat kahirupan manusia teh hampura, ulah waka nyebut bohong ka batur, ulah waka nyebut dosa ka batur, eta bibir jeung urang geus nyarieun dosa, bibir ngomongna A, naha hatena B. Matak tugasna ilmu teh hampura, lain ngarobah ucapan, ilmu teh lain ngarobah baju, ilmu lain ngarobah bahasa, tapi ku ilmu kudu robah eusi hate. Nu pedit gera balager, sabab apal ilmu bager teh sawarga bagianana, tapi nu pedit mah pan laku lampasi korun bagianana, tapi naha jelema boga ilmu sakapeung pedit dikukut wae. Tah, lain wel mikir. Di mana atuh ilmu teh? Hiji sakapeung ilmu teh cicing dina jasad, dua ilmu teh kudu cicing dina hate, tilu ilmu teh kudu cicing dina rasa, kaopat ilmu teh kudu cicing dina wujud. Ulah waka polontong, ulah waka asa aing, ulah asa hebat, lamun urang karek pinter cacarita tanpa nyata. Eta mah ngaranna pidato, sedengkeun pidato kudu disusul ku conto. Matak lamun pidato ngomongkeun zakat bari jeung gebrokna, pidato ngomongkeun sedekah bari jeung merekna, ulah ngomong zakat jeung sedekah tapi pedit dikukut wae. Tah eta mah ngaranna pidato. Matak hakikat kahirupan teh kahiji ilmu teh dina jasad. Lamun ilmu dina jasad tempatna dina sirah jeung bibir. Kadua ilmu tergarageun kana hate, lamun jalma ilmu geus cicing dina hate, al haya'u minal iman, bakal era boga ilmu teh era. Nama jeung era sieun alus omonganana tapi goreng kalakuanana, hampura keur nipu batur. Ai bibir mah hade, ngan hate nu rada goreng. Matak hakikat kahirupan manusia tong lalajo bajuna, tah lalajoan mah eusi hate sabenerna. Ibu ge pan tiungna mah ngaguyupuk, pan kana gosip mah beuki teh. Tiung nama ngaguyupuk ngan kana popolotot kasalaki mah pan anger, tiung nama ngaguyupuk ngan teu kaur batur nyieun kasalahan, bibirna gali ngagogoreng batur, berarti tiung nu alus can alus jeung kalakuanana. Weh. Nah ieu karek wel. Bapak-bapak nu dihareup bari ngeret ka ibu-ibu lemok. Gambaran baju bodas cantang tuh hatena bodas, gambaran baju hideung cantang tuh hatena hideung. Deui naon hartina baju tanpa hate anu hade. Mata kolbun salimun, tah hate nu alus teh kolbun salimun, hate nu mawa kasalmetan. Nu mana eta hate nu mawa kasalmetan? Hate nu pinuh ku cahaya ilmu.
Lamun jelema boga ilmu tuluy bercahaya, apal tahajud bari jeung gawe, apal sedekah bari jeung mere, nyaho ka yatim bari ngabantu, apal ka miskin bari nulungan, katempo cahaya ilmuna, lain pidato yatim miskin bari nu kalaparan diantel. Jadi hakikat hirup teh ternyata manusia teh gumantung hatena. Kolbun salimun, hate bersih, boga harta pan jadi bager, harte bersih mah. Nganu paling paur mah hate kotor boga harta, sombongna beak dikarep. Harta boga bari bager, tak alus hatena, harta boga bari hate kotor, peditna beak dikarep, sombongna nataku. Make kongkorong papanjang-panjang, lempang dongko. Gulang teh ti dieu nepi ka dieu sasalaman kuat jiga robot. Padahal al haya'u minal iman, lamun ilmu geus napal kana hate boga harta teh era, gedong sigrong mobil mewah sawalega kudu era, gedong sigrong kudu era, lamun eueuh anu nganyang. Kunaon urang boga gedong tapi eueuh nu nganyang, jelema lain kabita ku gedongna tapi jelema nempo raraina, atuh da gedong sigrong ayeuna haseum pamatu. Mobil mewah tapi sombong hampura, jelema moal ngaletakan mobilna tapi ngaletakan kana adab jeung kasopan santunanana. Ilmu cicing di jelema nu alus hate, beuki luhur ilmu teh beuki tawadu, ngaran tawadu teh boro-boro mah kakolot, budak leutik bakal dihargaan. Palebah mana bapak kudu ngahargaan budak leutik, aya jaminan Allah budak leutik mah yuladu alal fitrah, dalam keadaan suci. Mana bukti budak suci? Lamun pasea hampura budak lamun pasea 5 menit pakaleng-kaleng, tandana kasucian dina jiwana, coba ieu nu jalebrog kieu teh. Pasea jeung tatangga teu akur jeung dulur amek kanu jadi salaki beres 5 menit tuh ceuk urang oge. Padahal awak geus jalebrog, ilmu geus baroga, Quran dibaraca, hadis diaji, tapi naha teu ngarobah nafsu sorangan. Mata urang teh kudu ngahargaan budak leutik, nu ngaran budak leutik mah teu salat ge teu nanaon, teu zakat ge teu nanaon, teu ka masjid ge teu nanaon, yuladu alal fitrah, dalam keadaan suci. Tah anu kotor mah urang geus jalebrog kieu. Jalma daek ibadah timbul ria pan eta kotor, jalma daek maca Quran lekoh maca Qur'ana kudu lekoh budi jeung basana, ngan lamun hatena kotor lekoh maca Quran tapi lekoh ngahina jeung ngaledek baturna tuh. Nah teu nyaho kana dalil innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak, mutiara tina sagala ibadah adalah akhlakna. Pek salat tuluykeun ngan ngomongkeun batur kudu eureun, salat haben ngogoreng batur anger, ngewa ka batur anger, geuleuh ka batur anger, ruje darengekeun salat tuluy ngagogoreng batur anger, hasud ka batur anger, panasan anger, cua ngewa sirik pidik, dan nu kitu mah salatna ge sabatas awakna, can salat can tunduk jeung eusi hatena. Well, panbongan ieu ngaranna cangkang lahiriah, ngaran lahir jeung batin, nyaho kana lahir tapi teu wawuh kana batin. Cek ilmu urang Cimahi kurung jeung kuringna, lamun jelema apal kurungna kudu tepung jeung kuringna. Nu kuring-kuringan di jero kurung korong. Pan korong mah ku bapa tapakuran leutik rujit min cini. Dangdan setekar kebok make up dipake blush on ongko sifat komo nongtot tina irung da rujit atuh. Tah korong teh papanyakit leutik datang tina hate bijil nanti awak sorangan, naon korong dina ibadah bebengok ria tahajud unggal peuting paragbag status Facebook OTW tahajud bubar tahajud heuheuayan hayang ditanya batur teu nanya asa tunuh geus tahajud. Ria ti mana datangna lamun lain tina awak sorangan. Tah korongna dina ibadah teh Allah moal narima salatna zakatna saumna ibadah hajina sapanjang dina dirina aya sifat hayang kapuji ku sasama dina hirupna. Well sadeyo atuh da geuraku kudu nepi ka dinya bubuk tah hayang nyaho. Mata ku ilmu teh nu kudu beres roes nu kudu bersih teh lain beungeut-beungeut teuing hate. Jelema kotor hatena da katempo sikapna ge. Mata kelalajoan atau dina Islam teh aya kolbi, aya kauli, aya fi'li. Kolbi eusi hate, kauli ucapanana, fi'li pagaweanana, alus hatena, alus omongna, alus wujudna. Lamun goreng hatena, goreng omongna, goreng kalakuanana, rek betah hirup kitu.
sabab kungaran ilmu awak bapak awak ibu ibarat imah narek ngeunah di imah bala henteu narek ngeunah di imah belewuk teu narek ngeunah di imah teu pararuguh wujud teu atuh beresihan runtah geura piceunan mun papan geura empel ngarah betah di cicingan manusia nu di teangan alam senang tapi naha ngukut panyakit rurujit geuleuh rujit cua ngewa panasan hasud demi Allah moal meunang ketenangan sapanjang-panjangna sapanjang diri ngukut panyakit hate. Batur nyen gedong nyeri hulu Pak. Batur meuli motor ratug angen, batur meuli mobil muntaber, batur meuli sawah ka rumah sakit, batur nyen pila modar Pak. Deuk tenang kumaha hate dikukut matak datangna ilmu teh urang kudu sadar lain kana awak batur tapi ku ilmu urang kudu sadar saha urang sabenerna ceuk ilmu urang. Nu leuwih apal goreng patutna diri adalah dirina, nu leuwih apal alus dirina iwalti dirina, matak ngeus deuk dihina deuk ledeh ku batur, batur hanya sebatas nempo cangkangna nu ngarasakeun mah anger we urang anu ngalakukeunana. Bener ya. Ayeuna Pak RW pan gagah Pak RW teh. Gagah. Ceuk panempo ieu mah. Da ceuk panempo batin mah nyanyautan. Asli gaji pan teu jiga gubernur, gaji teu jiga bupati, gaji teu jiga camat, tapi tugas ngaweled beak ti karep. Nyanyautan. Nana gerhana bungbeng ka ditu, ceramah ka ditu ka dieu. Pan bapa mah hayang. Hayang cenah euy ngasaan, cobaan saminggu moal teu bengek, Pak. Dahar hese sare kurang tibra di jalan lo menu ngaganggu karek datang mangga ngaleueut ongkoh titah nginum tapi rabeng nu moto pan lieur teh. Jadi lamun urang lalajot tina cangkangna hampura bakal kabita ngan lamun lalajot tina jerona moal kabita moal. Jadi penceramah itu lain anugerah tapi musibah. Palbah mana musibahna sieun alus omong tapi goreng kalakuan kabatur ulah pasea tapi sorangan jadi bobotoh osok pasea matak nu jaradi ustad mah punten kudu geus embung pasea. Sapanjang dina diri hayang burger jeung batur hayang pasea jeung batur artina diri geus boga ngarasa aing panghebatna batur panglemahna di dinya letak di mana letak ilmuna. Aduh haruleungnya apan dina bibir subhanallah subhanallah teh maha suci Gusti Allah lamun dina lamai subhanallah maha suci Gusti Allah buktikeun atuh Allah nu maha suci geus sidik maha sucina urang hamba Allah tuturkeun kasucian eusi hatena nyekrup antara ngomong jeung pagawean nu diomongkeun maha suci Allah bari hate bersih pan nyekrup teh nu diomongkeun maha suci Allah ari hate kotor rudet nu kitu mah teu nyekrup Pak nu akhirna ka dituna ngomong Allah tapi teu wawuh. Grosok pangeran ibu saha? Pangeran bapak saha? Osok ngawadul. Osok pedit. Osok sombong. Allah nu mana nu nitah eta? Geuning urang ngomong Allah teh teu wawuh eta Pak. Sehingga urang nyebutkeun Allah, 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 geuning teu wawuh kana panyarekna, geuning teu wawuh kana panitahna. Mana bukti? Mangeran nyebut ka Allah tapi sifat geuleuh rujit cua ngewa, iblis anu sarupa kitu. Dina bibir ngomong Allah tapi kalakuan sifat iblis ayana awak. Well. Tah, sadil atuh da. Cinta ka Nabi Muhammad. Naon buktina? Gening yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep, mana nyebut cinta ka Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi paling cinta ka yatim, Nabi cinta ka miskin, Nabi cinta ka jompo. Umat Nabi Muhammad nyarita cinta ka Nabi, loba yatim hayang sakola teu katulungan, loba jompo teu boga imah teu dibantuan, loba miskin teu dahar bet diarantep. Mana judul cinta Nabi teh mana? Mangga geura emutan, urang teh terlalu egois pahirup teh. Melaan teuing diri sorangan barang dahar sapoe 3 kali matak naon sacomot teuneun lamun 3 kali barang dahar artina 3 comot mun dikanabeaskeun artina 3 senok kali saminggu artina sacangkir lamun tisna sakaka mere sacangkir artina 4 cangkir dina sabulan di dieu adalah 11 RT bisa jadi sabulan boga 11 karung tina sabulan sakali yatim bantu miskin bantu di dinya Islam jadi rahmatan lil alamin sabenerna. Heuh mana keprok teh mana?
Urang teh terlalu egois, sedengkeun lamun dibawa kana kacamata ilmu, al haya'u minal iman, kudu era sabab iman, sabab ilmu teh, sabab era teh bagian tina iman. Era ari tiung denai nu harga 200 salawe, ari baju binih orang nu 650, ari selop 500, 1,5 juta na awak ibu, ai sodakoh celek ketek 5.000. Ari nyebutkeun cinta akhirat, asa gede wadul hirup teh. Kersok bari akhiratnya abadi, dunia teh teu abadi. Baju kena ku soek, mun dahar kena ku lapar, mun tunuh kena ku bentah, mun awak kena ku kolot. Teu abadi dunia teh. Akhirat adalah abadi, tapi nah hanyeng selengan kaditungan saeutik ai di dunia nepi ka saraka. Ieu mah lantai 3 ai masjid sagede pelok. Nah ngaharulang jiga nu kasiniran. Pan eta teh cek dicutat Umar bin Khattab pernah nyarita, kumaha cek Umar, nu dipake ulah leuwih alus bata nu dibikeun. Nah Umar, apa nu dibikeun mah urusan akhirat kudu leuwih, nu dipake mah urusan dunya. Keun aya urusan dunya mah sederhana, ngan akhirat kudu mewah. Coba aya nu geus sanggup nepi ka dinya. Bener mah. Matak ulah nyangka bisi batur tiungna butut, bisi batur bajuna butut, imahna reyod, barang daharna sederhana, tong disangka boa-boa si eta keur nyeng celengan akhirat. Usum manu kabeli manu harga 7 juta, usum batu ali kabeli batu ali, usum me kurban da api-api rag-rag darajat atuh ekonomi atuh. Caritana urang nyaritakeun cinta nabi sedengkeun nabi minta bukti. Naon anjeun buktina cinta ka kami? Naon geuning yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep, mana bukti cinta ka kami itu? Kahartosnya. Mata lamun jalma elmuna dibawa kana akhlakna ngawujud ibadah teh. Mun kaciri jelema salat teh kaciri, Pak. Jelema salat teh kaciri dijaga omonganana, dijaga bahasana, dijaga marah maina, dijaga sopan santuna. Naha da salat ngajarkeun kitu. Pan salat mah tungkul teu meunang dangah. Tuh kusakitu ge dibawa kana akhlak nu salat moal mungkin boga panyakit sombong sabab tawadu hirup dina dirina. Eueuh nu salat kieu eueuh. Kunaon nu salat tong keung jelema salat make jeung nganyerikeun batur, tong keung jelema salat ngahina batur, tong keung jelema nu sok salat ngaledek batur. Naha alus bacaan salat dibawa kana akhlak kudu alus ucapan saenggeus salat, tapi naha urang alus bacaan salat tapi tatangga nyeri hate ku bibir urang jeung dulur teu akur lantaran lamai urang, berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan saenggeus salat. Wah. Well. Jadi nu dibawa kana akhlak teh alusna. Lain sebatas lekoh dina macana, lain hebat dina panjang pondokna, eta dina kapribadian akhlakna. Bener. Sehingga urang teh ngaji teh 30 juz Quran 114 surat teh da saayat ge teu tamat henteu. Mata kragrag we diri teh. Oh, geuning bodoh, picilakaeun, teu ecreug, teu baleg. Lamun jelema sadar teu ecreug, teu baleg, moal pernah lalajo ka teu balegan batur, moal pernah lalajo ka teu ecreugan batur sabab diri sadar kana ka teu balegan diri. Mana bukti urang teu baleg? Yo, di situ percaya. Nabi Muhammad pi surgaeun leres. Tapi Nabi masih tahajud kan? Ari Bapa saha nu ngasongan surga? Nah, tahajud henteu. Cek saha urang jelema sampurna, cek saha Pak? Nabi Muhammad pi surgaeun tapi tahajudna unggal peuting, duhana unggal poe, sedekah nepi ka beak, kurban 60 onta, padahal pi surgaeun. Geus aya malaikat datang ka imah Bapa yen Bapa pi surgaeun. Nah, atuh tahajud momo, duha henteu, sedekah boro-boro, pedit dikukut, kunaon ari Bapa? Kahartos ieu teh. Nya matak lamun batur nyebutkeun teu balik ka urang ungeuk we. Nah, da memang urang heueuh teu balik. Tapi Nabi geus diasongan pi surgaeun, salatna tepat waktu, sedekahna unggal poe, tahajudna unggal dinten, duhana ge tuluy-tuluyan, beuki deukeut ka Gusti Allah, dihina tara ngalawan, dicaci tara ngalawan, lamun dipuji nyokot kebul dipangpengkeun. Coba umatna lamun dipuji wah aeh pales dolar diledek gelut. Asa tibalik ieu teh. Matak alam nu ngaran alam nu disebut ilmu tina bismillah ge Pak teu kapigawe. Gerayu lamun dibongkar bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Bi ku kudrat Allah, bi ku izin Allah, bi ku keagungan Allah, bi ku kapangawasa aku kawasana Allah.
awak bapak terjadi ku Gusti Allah, kuring bisa ku Allah dibisakeun, bapak daek ku Allah didaekeun, ibu mampu ku Allah dimampuhkeun. Kubi wae manusia geus teu bisa ngaku yen urang nupang daekna, urang nupang alusna, bi tanpa kudrat Allah moal jadi nanaon. Bener. Nah atuh jelema jadi sararombo. Geuning eta geus leungit, bi teh tina awak teh. Bi teh ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku keagungan Allah, bisa dibisakeun, daek didaekeun, pinter dipinterkeun, alus jadi aluskeun. Tapi nah kalau lobaan manusia alus asa aing pang alusna, pinter asa aing pang pinterna, daek asa aing pang daekna, melak cangkeng dina kelek ngaledek kanu teu daek, teu sadar nu ngadaekeun saha sebenarnya. Digana rada jarang ceramah kieu mah beda kan. Ya. Eta bi pirage bi ku pangawasa Allah, ku izin Allah, ku kudrat Allah. Naon fungsi nabi? Allah nyerenkeun sagala rupa sabeulegeunyeurna kahirupan urang ka Gusti Allah ngaranna pasrah sumrah. Sabab kahayang urang jeung kahayang Allah tinangtu beda. Kahayang ibu boga salaki kasep beunghar ba. Pan ku Allah mah dibere nu petot. Geura sok tarima kana pangawasa Allah, tarima kana keagungan Allah. Naon maksud Allah bet mere nu petot? Oh ternyata dek nyalametkeun hate ibu, dibere kasep jeung beunghar moal sanggup. Hiji galak timuru WA bakal dipariksa, telat balik bakal dicarekan. Awet rajet boga salah geus kasep beunghar, coba nu petot heuh ayeuna we kieu dilapurkeun geuning eta. Malahan salaki petot mah deuk balik heug teu kajeun ku aman-aman eta hirup. Ternyata Allah dek nenangkeun eusi hate, dibere perkara anu teu cocok jeung hate urang. Jalma dibere sangsara tong keueung. Naha da jelema beunghar nu runtag hate mah sieun ku bangsat, sieun ku tuyul. Mana bukti nu beunghar sieun ku bangsat? Ka pakades nyarekan, des ngarona usum pocong. Saking kunaon Pak? Loba harta sieun dipaling bangsat, nepi ka kades dicarekan kudu ngarona. Coba nu sangsara daekeun ngarona teu kudu, nah eueuh paokeun. Bener. Paingan atuh nu panjang umur nu jag-jag waringkas teh lain jelema beunghar, kadang-kadang nu sangsara. Nah bebas hatena, rek aya bangsat pek deuk eueuh bae. Deuk aya tuyul mangga, deuk eueuh ge sabodo, matak nu sangsara tara nyieun tolak bala ditapelkeun kana lawang panto. Tuh mun nu beunghar nyieun tolak bala, tapelkeun kana lawang panto. Naon eta tolak bala? Ngarah naon? Tuyul teu asup. Teangan ku bapa imah jelema nu sangsara, teu pernah nyieun nu kitu, da pantona ge rujad atuh. Matak tuyul teh blus-blos we. Geura sok pikir. Matak kahayang urang jeung kahayang Allah teh berbeda. Ngan setiap Allah dek nyalametkeun manusia dibere perkara anu teu cocok jeung hatena. Kadang-kadang nyaralon pan jadi pejabat aya nu jadi aya nu henteu. Anu jadi musibah, anu henteu jadi anugerah. Coba aneh geura sok bapa datang kanu teu jadi. Woi gitu, basa maneh nyalon dewan boga janji, kumaha ceuk itu apan keok geus we. Coba ka para dewan anu di luhur nu geus jaradi tagih ku bapa, hei kitu basa keur kampanye maneh abring-abringan ka rakyat, datang ka rakyat, paribasa demi rakyat, paribasa merjuangkeun rakyat, dek nyusut saipana rakyat, buktikeun geura sok bapa nyarita kitu, kumaha ceuk si itu hapunten we. Matak nu jadi kadang-kadang musibah, nu teu jadi kadang-kadang anugerah. Di dieu perlu urang kunci hate bersih teh ngarah pinter maca. Sabab cek Al-Quran keneh ikro baca, ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, geura baca. Naon nu dibaca Gusti? Hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna, dua ayat Allah nu tercipta alam dunia disebutna, ngan macana bismi rabbika kudu make asma kami ulah asma anjeun. Lamun maca Quran asma urang bakal sombong asa aing pangbisana, tapi lamun maca Quran asma Allah bakal asup kasucian Quran kana dirina, khuluquhul Quran saingga geus maca Quran teh katempo kasucian eusi hatena. Aduh. Nah, harulang wae atuh. Gerasa Iqra bismi rabbika, geura baca ku anjeun kalayan make asma kami, ulah asma urang, Pak. Lamun asma urang bisa jadi asapang bisana, daek jadi asapang daekna, alus asapang alusna. Coba ku asma Allah bisa Rohman tembongkeun sifatnya sanggeus bisa teh nempokeun sifatnya kasaha kanu teu bisa saingga neangan jelema bodoh tuluy diajarkeun tah kitu ari ieu mah geus bisa ngadon sombong ku bisana ngaledek ka batur kanu teu bisa. Nah jadi adigung ku ilmu teh.
betul buah maranehanana nu kitu. Urang beunghar baca ku asma Allah, oh urang dititipan harta, naon tugas urang jadi boga harta, oh kudu barang bere, ternyata heueuh we tatangga teu dahar, imah jompo eueuh nu ngomean, yatim hayang sakola, tampil urang jejeun bebeunghar, yatim tulungan, miskin bantuan, nu jompo omean, salamet dunia, salamet akhirat. Matak bebejakeun ka jelema beunghar sombong nanaonan. Geus paeh mah kitu we ukur boeh warna bodas. Malah mual mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin, matak nu beunghar teh kudu nyaah ka nu miskin. Graso si miskin mah gede jasana, aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin, aya nu maot pangheulana tahlilan si miskin, aya nu maot pangheulana nguburkeun si miskin. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar tapi teu akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia mah butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung bapak make kopiah menang saha eta kopiah? Bener Pak? Sarung bapak menang saha? Lancingan bapak menang saha? Acuk bapak menang saha? Baju bapak menang saha? Geuning urang teh selalu melibatkan batur, atuh naon make jeung kudu ngewak ka batur. Ibu make tiung menang saha? Baju menang saha? Imah menang saha? Maot dikubur saha? Ibu hamil ku saha? Ku batu. Astagfirullahaladzim. Di dieu eta pengajian bakal picecapekeun. Salaki ibu moal teu ngamuk datang, naon paingan sia budak nu kadua beda irung. Nah naon bapak eta budak nu kejung menang batur. Urang teh selalu melibatkan batur, nana gerhana ulah dihargaan, nana gerhana ulah dihormat. Ulah Pak. Nama gejeng ulah nu kudu dihargaan mah kuring datang ka dieu karena aya nu ngulem, kuring da bisa ceramah ka dieu karena aya jamaah, leungit jamaah eueuh nu ngulem deuk naon urang ka dieu. Tah nu kudu dihargaan mah lainna gerhanana, tah anu ngulemna jeung jamaahna. Gerasok pikir, tanpa kuring ieu pengajian jalan ustad pabalatak, kiai loba tinggal nancleb der ceramah tanpa kuring. Tapi lamun tanpa jamaah kajian ustad 10 rek ngawangkung jeung son. Gening luhurna urang teh lantaran aya nu hanap, alusna urang teh lantaran aya nu goreng, beungharna urang teh karena aya nu miskin. Matak cek urang Sunda ulah poho kana purwadaksi, jelema sangsara hayang beunghar, geus beunghar hayang melaan nu sangsara, tapi kenyataan mah nu sangsara hayang beunghar, geus beunghar sombong mung akur jeung nu sangsara. Rakyat harayang jadi pejabat, geus jadi pejabat kuduna eling ka rakyat, tapi naha kanyataan rakyat hayang jadi pejabat, geus jadi pejabat sakapeung poho ka rakyat, loba janji eueuh bukti, loba baos karostos tanpa buktos, paribasa demi rakyat, batuk saeutik manehna ka Singapura, tapi rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit. Di mana letak keadilan sebenarnya? Well. Bener Pak? Nah ari ibu pernah ngalaman bodoh? Bapak pernah ngalaman teu ecreug? Pernah ngalaman ngedul? Pernah. Tak ayeuna pan jadi daek urang ke masjidnya. Heupeura aku geus kolot kieu mung wae. Pan baheula teh urang teh ngedul, Pak. Eta teh tincakeun urang, oh urang teh ngedul. Tuluy anu geus kolot jadi daek. Geus daek teh kuduna ikhlas dina kadaekan. Ieu mah geus daek nepak dada, asa aing pang daekna teu sadar baheula ngedul sia teh. Nepi ka kanu ngedul teh bebeakan, ngaredul ka masjid teh, "Oi, tempo abah." Kumaha cek tetangga, "Abah ge karek ayeuna euy, baheula mah gapleh jeung aing tuh." Matak saenggeus daek teh tong ngungkit ngedulna batur, geus bener tong ngungkit salahna batur, geus alus tong ngungkit kata cergan batur, bisi urang diungkit kagorengan urang waktu baheula. Tong nyiwit mung diciwit, tong ngahina mung dihina, tong ngaledek mung diledek, tong nuding lamun mung dituding. Matak sifat manusia geus boga ilmu bakal bisa silih ajena. Teu boleh ngajen, boro-boro ka kolot budak leutik dihargaan. Boro-boro mah kitu hayam dihargaan atuh kudu boga ilmu. Da bapak jeung ibu teh eleh ku hayam. Da hayam naon nu teu manfaatina hayam? Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, ti kotokna keur aduk, tulangna seblak tulang. Naon nu teu manfaatina hayam? Padahal hayam bogaeun agama henteu, tak ayeuna manusia boga agama. Naon manfaatna urang setelah beragama? Islam kahartos, tapi nah tatangga teu dahar teu ngarasakeun geunahna Islam.
Aduh. Emutan, Pak. Hayam sakitu eta hayam manfaatna beuk teu karep buluna jadi kok dagingna sumber gizi naugna sumber vitamin ti kotokna keur aduk tulangna seblak tulang ayeuna ibu sok ngenoug di dinya da jigana ieu pengajian bubar tuh mata geulisna manusia hebatna manusia alusna manusia ku agama mengpeung urang geus boga agama Islam tempokeun silih salametkeun ku hatena ku lisanna jeung ku perbuatanana mata lamun aya umat Islam masih kene geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur ngewa ka batur gerateangan kitab nu mana kudu ngewa dina sasama dina hirupna weh tuh iya Pak hate deui balik hirup rambut gondrong bukan pembohong alus rambut gondrong bukan pembohong alus pelebah mana alusna eta henteu bohong Allah mika cinta eta buukna gondrong baik karesepna daripada dijas dasina mahal sapatuna mahal jabatanna tinggi gajina gede tapi hak rakyat teh dipaling bangsat nu kitu mah ngaranna penampilan teu ngajamin eusi hate sabenerna Pak bener ya tuh asli mata hirup yuk urang silih ajeuna Indonesia bisa maju kunaon kusuli ajanan ayo Bapak TNI kalau rasa bande dia mah Pak RW lagi TNI aktif ayo Bapak polisi ayo oge kades ayo camat ayo ustad lol geuning bendera dina upacara tugas TNI hohoak tugas TNI obado sangsak kamera putih orowot rok coba lamun ku ustad 2 poe moal teu peurang nah ikut TNI henteu bagianan lol polisi lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-83 tahun siap laksanakan cek polisi jawab ku camat laksanakan teu kabayang nu jadi camat lamun lebay mangga we lajengkeun tak engke kiai ustad engke ditungtung bagian naon Al-Fatihah pancaricing dina tugasna teh coba ustad bagian ngerek bendera Pak TNI bagian ngadoa da teu kabayang eta TNI ngadoa Al-Fatihah dijebrot ku malaikat atuh mata hirup manusia kudu bisa silih ajenan ku ilmuna masing-masing naon sababna majuna hirup karena beda dina beda kudu bisa silih ajeun toleransi ngaranna boro-boro jeung nusa agama bahkan jeung Kristen jeung Hindu jeung Buddha tong sok ngaganggu agama saejeun da nu urang ge boga lakum dinukum beres meureun bener ya nah magi jeung kudu lalajo nu batur pan aya paribasa mun bapa ngahina bapana batur maka batur ge bisaeun ngahina bapana bapa mun urang ngahina agama sejen agama sejen bisaeun ngahina agama urang dan Nabi memang nyarekeun atuh kitu peta teh tah ayeuna urang dina keislaman ku ilmu teh justru kudu bisa silih tutupan aibna tutupan kakuranganana tapi noh loba kana jelema nu nempo jelema teh nyokelan kagorenganana sasampurnana ieu hadroh ditinggaleupan ku jelema nu kotor hate anger moal kapake moal nyoge bopo tumpah ting ting temu tumpah ting ting teng kumaha ceuk nu kotor hate nanaonan geus kolot kikituan asli dan jelema nu kotor hate mah lain lajo musikna lain lajo semangatna tapi lalajo sing aya kurangna kurang we sakali dibeja-beja ngarah rag-rag darajatna nu kitu kotor hate ngaranna agama Islam teu nitah boga panyakit kitu madak hirup jelema mending oge jadi jelema bersih hate ngeunah Pak aduh batur boga gedong alhamdulillah boga mobil milu tumpak boga sawah milu tanur boga rezeki milu menta genah teh hirup da keur jalma-jalma nu goreng hate mah lalajona gorengna atuh padahal kertas warna bodas aya titik warna hiji tong sok lalajo titikna sabab aya warna bodas nu lainna jelema salah pernah bener jelema bener ge pernah salah nya nah, memangna bapak teh malaikat nu bener seumur-umur batur salah kapangih bisa eureun tina salah da kapangih cicing bahasa falsafah batur salah kapangih bisa eureun tina salah da kapangih nu paling paur iya nu ngariung di dieu boga salah teu kapangih nepi ka ayeuna deudeuyeun Pak da ieu teh nu di luhur panggung teh lain jalma nu teu baroga salah naon atuh nyumput teuing
sehingga cek batur aduh sae aduh soleh berketek pan hate mah seuri palebah mana solehna si itu teh keur katipu ku omongan urang keur katipu ku baju urang da aslina urang mah hate ngararaku sebenarnya laras sepuh ibu disebut geulis ku saha ku batur nempo beungeut teh glowing tah cek salaki ibu mah geulis kumaha tapak bodog nage 70 tuh ternyata nu nyaho geulisna ibu adalah salaki ibu matak lamun hiji perkara karek ditempo ulah waka disimpulkeun sekali mun hiji perkara karek katempo ulah waka disimpulkeun jelema daek ka masjid wah surga euy tong wara toong bubar ti masjid ti mana mang masjid di dieu mah teh jiga di dinya nah jadi sombong eta geuning maknya aya ka surga membawa kesombongan laras matak innallaha ma'ana tah jelema berharga teh hirupna bareng jeung Allah cing ai urang geus hirup jeung saha jeung Allah jeung Qarun jeung Firaun jeung Abu Lahab kuring nanya ka ibu osok ngabohong sok ngaku meungpeung keur pangajian da dina nyebut henteu ge gede wadul keneh teh osok ngawadul osok pedit osok sombong meuni kumplit bongkar sejarah saha nu ngabaat nu anu pedit si Qarun sejarah saha nu sombong Firaun sejarah saha nu sok adu domba Abu Lahab sejarah saha nu gede wadul Abu Jahal ternyata ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang koreh kanu deket bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana keur naon magejing ngewa ka Firaun panggih henteu tatangga lain dek ngewa mah kana sifat Firaun nu ngebelit dina jero hate urang sombong ngaranna geura sok tanya sok sombong sok tah sifat Firaun aya na awa ieu mah aya ka Firaun wani wah mun aya Firaun cenah kadek ku aing nu kudu kadek malain Firaun itu geus eueuh tah kadek mah kasombongan nu aya dina awak sorangan sabab musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya musuh nu sabenerna nyampakna dina dada sewang-sewang di awak urang musuh mata keur ngajawabna innallaha ma'ana hirup kudu bareng jeung Allah jelema salat nah jeung Allah cantang tuh mana bukti eta bubar salat bubar salat ti mana mah di dieu mah can eureun salat ti bareto jigana di lemur ieu moal aya nu pangdaekanna iwal akang nah eta salat jeung ria geuning tah ieu pangajian nah jeung Allah cantang tuh isuk aya deui pengajian tempatna di dieu keneh nu cara mana ustad nu deukeut mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna tah geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na YouTube lamun bener pengajian jeung Allah di dieu aya masjid badag nu ceramahna urang dieu kudu sakieu jamaah teh geuning pan lain nu ceramah nu deukeut jamaah 25 api-api ngompol mana anu ibadah jeung Allah teh mana kahartosnya mana anu ibadah jeung Allah teh mana nana gerhana ceramah na jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh suudon eta geuning kacau teu ngadenge kana ceramah urang pan ieu teh ceramah teh bab hatena jeung suudon kitu sing sugan ibu mah jujur bu lamun kuring diundang ceramah tahun hareup tong dibayar datang moal astagfirullahaladzim mending marantau ka ditu lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang catat ku bapak naon fungsi ayat Quran innallaha ma'ana yen sadiring-riring dumadi saring ka saparipolah utek tong walang tagar pati gogodangan manusia gumantung kana kahayang Allah berarti kuring hayang duit lain hayang jeung Allah mata keur ieu mah keur ieu nana gerhana tiap ceramah teu pernah ngarep-ngarep bab duit teh ana aja kan teu percaya teh ka urang teh nah nempo banget piduiteun urang teh kuring mah make demi Allah ieu demi Allah ieu mah ceramah ka ditu ka dieu teu pernah berharap tentang duit sebab naon duit beak Pak akhirat nu moal duit aduh ku teu percayaeun kana omongan urang cek ibu teh cingan pecakan cenah RWP ayeuna tong dibayar pek ngan kuring nanya son dibayar teu panggung dibayar teu tuangan dibayar teu nah bapak TNI teu apal Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia son dibayar urang teu adil teh ngaranna teh
Well. Jadi kuring mah lain minta bayaran, hanya meminta keadilan. Boro atoh. Geras. Ya. Mata ku ilmu teh nu kudu robah si hate. Ku ilmu kadang-kadang nu robah jadi bahasa urang Cimahi bahasana jadi bahasa Arab. Lain ulah pek bae asal kudu tuluy. Ka pamajikan umi pek, abi pek. Kudu tuluy umi abi. Ulah ai keur ngeunah hate umi abi pasti jadi cucungik sia teh. Ku ilmu nu robah lain bahasa tina Sunda jadi Indonesia teu maen Pak. Teu maen asli nu dihadapi orang Cimahi. Cimahi adalah Jawa Barat, KBB teu perlu Indonesia. Ngan lamun urang dieu teu paham Sunda pek Indonesia. Ngan keur kuring mah deuk Sunda. Horoream cicing di kampung didik budak ku Indonesia jeung Sunda dihijikeun. Awas jangan main sisi balong. Nanti tiga jebur pan teu ecreug gitu. Awas jangan main si solokan, palid keh. Kurumuy akina ti Bandung saruana, "Woi, cucu kakek dicari-cari gok di dieu beuki teu baleng." Matak lamun jalma geus cicing dina ilmu rasa, geus cicing dina ilmu hate, geus cicing dina ilmu wujud, teu nungtut batur kudu ngagugu, teu nungtut batur kudu soleh, teu nungtut batur kudu patuh, teu nungtut batur kudu balik, teu kudu. Tapi tina ilmuna nungtut sing ngawujud dina dirina. Matak lamun ilmu geus ngawujud, panonna moal lalajo kagorengan batur, ceulikna moal resep ngadenge kasalahan batur, bibirna tara ngagogoreng batur, ngalengkahna tara kana salah, hatena teu oleh nyacas bodas, wujud ilmu dina perilaku. Nges nepi ka dieu nya ilmu. Dek iraha. Jauh. Sedeng kanu ngaran ilmu sumberna dua. Ayat Allah nu tertulis, ayat Allah nu tercipta alam dunia. Belut wae jadi ilmu atau belut. Lamun di dieu aya pasawahan melak pare, tanu dipelak adalah pare tapi naha jukut milu hirup. Panu dipelak pare tapi naha jukut teu dipelak milu hirup Pak. Genyer dipelak henteu. Eceng dipelak henteu, kayamang dipelak henteu, jukut dipelak henteu, nu dipelak pare tapi naha jukut genyer bet jararadi. Tah Allah teh kabapaten nita soleh tapi naha salah datang. Allah teh nita jujur tapi naha gedebul sumping. Allah teh nita bener tapi naha kasalahan bet nyampak. Berarti aya anu melak pasalian ti Allah. Allah nita jujur tapi iblis nita bohong. Ternyata urang teh loba keneh bohong. Untuk bisi bapak yang apal iblis teu kudu hayang pangijengna kieuna, teu kudu tinggal nanya awak sorangan. Mun sombong adigung geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, sedangkan iblis teh ahli ibadah tapi naha teu jadi kakasih Allah lantaran kasombongan. Tuh iblis ahli ibadah tapi sombong teu jadi kakasih Allah. Manusia ibadah henteu sombong tuluy, boha-boha iblis teh urang guruna nya euy. Mataku ilmu jadi apal jati diri urang. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangeran. Lamun jawaban innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah, tah Allah teh boga sifat jeung boga asma. Asma Allah salapan urang dek niron asma saha lamun lain niron sifat Allah. Sedegan Allah teh qul huwallahu ahad, Allah ngan sahiji. Jadi lamun urang teu niron Allah dek niron saha? Sok tiron Allah teh asmana ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rojak ya Patah ya Alim ya Qabid jeung sajabana ya Rahman ya Rahim Maha Welas Maha Asih. Allah boga maha tapi makhluk mah teu boga mukhalafatul lil hawadisi. Allah beda jeung makhlukna. Allah mah Maha Welas Maha Asih atuh urang mah tembongkeun sifat welas sifat asih. Lol budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Naha lieur lol budak tetangga dagang comro nonton leho meuli moal. Naha mah jeung moal kana naon geuleuhna? Na memangna ibu teu boga. Pan ibu mah keur leutik leuwih nya tina irung nya tina ceuli Pak. Jadi lamun urang mengatakan geuleuh kana leho teu sadar yen eta teh keur ngageuleuh diri sorangan. Pan ibu ge boga. Ulah nepi ka teu hayang comro make jeung nuding kana polo. Da eueuh comro dijieun jeung polo.
Ai Allah uningaeun Bapak doraka uningaeun, Allah mau uninga Bapak salah uningaeun, tapi nah aku Allah teh masih kana tubu ilallah taubatan nasuha. Kami mah moal nempo dosana, kami mah hayang ngarep-ngarep tobat ti papada manusana. Ibu entong lalajolehona tempo comrona ka dieu jang da mamedek sifat boganya sifat wala sifat asih, da mamat leuwih teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo. Kuat hejo ngahaja ngaraheun barang dahar. Tak emak boga duit 5.000 sing seringkeun eta leho di buruan emak tuh aya balong sing seringkeun keur parab jair bejana jair di paraban ku eta mah gurih cenah sebreng-sebreng lehona beres buruhan 5.000 payu comrona lantaran leungit lehona datang sawargana lantaran leungit perilaku narakana kahartos filosofi kitu lain nerangkeun bab leho abdi sebenarnya kade bisa salah tafsir naon pengajian rangkeun leho gitu lain bab leho dah mata pengajian kieu mah lamun ngarti ungeuk lamun teu ngarti seuri we lah da lamun jalma boga sifat welas asih mah anu tadi nyieun solusi piceun jang eta leho tadi buruhan 5.000 jug dagang comro payu comrona lantaran leungit lehona kan seperti kitu Pak. Allah boga sifat alatif teh maha lembut cingan ai bapak kereng wae hari pangeran urang maha lembut nah hari makhlukna bet kereng wae heuras genggerong mun salaki aya kasalahan teh wajir ngakan salaki keur sare pirage 2 poe bibirna teh kamana karep si bagong molor wae. Untung salakina pinter naon mamah nyebut bagong berarti saputing aing hees jeung bikangna. Kumaha cek anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu sajang. Rag-rag talak budak korban rumah tangga amuradul kakara nuding Allah takdir. Lain takdir Allah jadi ranang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amuradul lain takdir Allah lain. Naon atuh maneh goreng adat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal ngarobah ka aya hiji kaum kecuali eta kaum geus menta dirobah ku Gusti Allah. Mata uduni astajib lakum, menta ka kami ku kami dirobah anjeun kitu kan. Ai goreng adat mah eta mah lain hayang awet, hayang gelo. Salaki si bagong molor wae rek ngeunah kumaha lalaki disebut bagong. Rag-rag talak budak korban rumah tangga amuradul kakara takdir. Lain waka ulah waka nuding takdir tanya awak sorangan alus teu ada dalamun pamajikan someah darede alus budi hade basa moal rarag talak tah ku sabab ibu keheul wae ka salaki nyebut bagong akhirna rarag talak batang agama ala bidzikrillah tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait ka pangeran amek ibu ka salaki matak naon amek tapi wiridan lain bagong-bagongan teu kabayang nyebut bagong tuluy maot pan cilaka ai kitu mah bari amek bari wiridan maot wiridan dibawa tah mata latihannya mun amak kasalaki teh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh gunyeng sirana yasin insyaallah salaki moal ngadat ngado nangkep kumaha cek salaki bari maca ayat kursi disangkana jurig cai anu asup gebro dibere 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adzim. Inilah makna innallaha ma'ana selalu hirup berdampingan babarengan sasarengan jeung Allah dalam keadaan apapun Allah selalu aya. Kahartos teh lain nafsu wae atuh bijil teh. Seserian adat goreng rumah sabar. Bapak cicing. Bapak reka kantor, bapak reka sawah, bapak reka pasir, pamajikan ngadon sare, sangu eueuh cai eueuh, amek teu Pak? Ceuk aing oge. Geus eueuh nu balek jelema. Bapak reka sawah deka pasar, deka pasir, pamajikan sare, sangu eueuh cai eueuh, amek teu Pak? Pertanyaan, ku amek bapak pamajikan hudang? Ku amek bapak sangu asak? Ku amek bapak cai nyampak? Nah naunan geus kolot gerade amek? Da bapak ge sadar ku amek pamajikan bakal lakang dasar dicarakan hees wae atuh ya kieu teh kos lain awewe di kasaran beuki kasar baeudna ge 2 bulan beuki sangsara bapak leos ka dapur eueuh sangu ngadon ngamuk eueuh cai ngadon ngamuk lapar datang isu ge ka rumah sakit stroke pamikiran beunang
coba Allah hadir atunya ahan asihan dedahan bawa pemajikan sarete aya nu karasa cabak tarangna mamah bawa hareeng sun keningna ceramah kita patojaiyah jeung hate aing asa mang menangkeun awewe geus disun kening mah bapak bade ka kebon leos ka dapur cai eueuh sangu eueuh tong ngamek Pak duit aya leos ka warung meuli endog asin 10 meuli uras 10 hakan di dinya keneh teu kudu ngadat ka pamajikan datang ka sawah dekul macul dekul pepelakan ditanya ku babaturan maneh kuat gairah-gairah teuing oh alhamdulillah tuh coba yang nu tadi kunaon maneh mur kusunu geuleuh pamajikan hees kuat teu mekal sangu-sangu acan kumaha ceuk si itu geus ganti pamajikan kitu setan datang Pak hancur rumah tangga lantaran perilaku urang coba lamun selalu Allah hadir babarengan sasarangan jeung Allah salawasna moal mungkin terjadi kitu moal aya eueuh lalaki nu kitu tuh syukurang ya bisi ibu hayang apal aya di dieu tenyang can saurang saha ieu mah tiap deuk ceramah deh sangu eueuh cai eueuh leos teu kudu ngamuk naha can boga pamajikanna ge rek saha anu diadat jadi bahasa innallaha mana hirup bareng jeung Allah teh mana Pak da urang masa kabeung hirup bareng jeung nafsu mun beunghar hirup bareng jeung harta matak titah kurban rada hese nah dikeked we eta harta mun geus geblus ka rumah sakit aduh lamun mah dipake kurban nah diperingati ku Allah teh diperingati penyakit bapak panyawat nu datang ka urang itu teh peringatan langsung ibu bawel kanu jadi salaki bere barusuh pan eureun bawelna bapak pepolotot ka pemajikan bere nyeri panon pan eureun molototna panyakit teh sebenarnya peringatan ti Allah langsung yen maneh teh kudu sadar aya kami ceuk Allah teh negur maneh matak jelema nu pedit hartana mah bandungan engke rumah sakit ngawaled ternyata jag-jag cenah mang mah padahal tara sodakoh tara infak tapi jag-jag tungguan anak tah kadang-kadang kolot hancur hartana ku anak bener ternyata anak ge soleh tungguan incu tungguan buyut tungguan udeg-udeg alhamdulillah cenah kabeh oge saroleh tungguan engke katungtungnakeun loba anu ngeriung akhirna minta warisan heulanakeun mumusuhan dulur jeung dulur di dinya bakal karasa lamun mah disedekahkeun jelema bakal sadar lamun dipencet ku Allah Ta'ala asli ngan urang teh sampe meh nungguan dipencet atuh sadar we sabab agama teh menuju kana alam kesadar sing saladar ibu goreng patut ka salaki balik ti dieu sadar datang tangkep salaki aya pan ka salaki bakal nanya kunaon ai mamah euy ngaos teh jadi lebay tobat eta nu diarep-arep ku salaki mah kasadaran hirup dibere duit leutik nuhun bapana dibere duit gede hatur nuhun bapana capelung seripuh tunuh bapak teh melaan abdi punten we teu bisa nyugemakeun duit salaki itulah kesadaran yang dibere gede 6:30 sarung geus diceklan hayu sono kalobah dibere duit papelengkingan salagina kursi molor jeung tumila kitu leungit kesadaran dina agama matak agama hadir kudu melewati angka sadar jelema bakal sadar di mana Pak mun geus runtuh jelema asli mun geus runtuh sadar kakara sok bisi sabejad-bejadna jelema sagelo-gelona jelema sate salat teu salat jelema teu bisa maca Quran jelema tara sholawatan jelema tara tawasulan jelema igengkeun dunya Allahu akbar nya cek urang oge sanajan tukang bobok tukang tarok igeng jelema nah ngomong kasar henteu Allah anu panggilna secara naluri hate manusia geus bertauhid ka Gusti Allah ngan pira kunungguan dieundeuk-eundeuk bere gempa aloh-alohan ya tuh istighfar ongko astagfirullah bere banjir astagfirullah adan ongko komo angin puting beliung datang Allah gitu itu peringatan boro-boro perkara bencana terjadi bahkan perkara nu ka awak urang terjadi itu peringatan ibu bobogohan tuluy putus peringatan ke ibu Allah mere sinyal yen si eta bukan yang terbaik untuk ibu
Neng bisi putus jeung kabogoh karek ge sabulan tong jebleh sinyal ti Allah dek mere nu leuwih pantes bisa jadi kabogoh neng leungit peuting ieu nu datang nana gerhana atuh ieu teh sinyal. Aduh aya nini we cenah mah ge sabulan ka tukang maot si aki deuk naon da teu hayang teu hararayang teuing maka jeung bebeja si aki cenah maot 2 bulan bae moal mata kawin jeung urang atuh lolos cek Pak RW atuh ibadah we kakolot ba RW we heula make jeung nitah ka urang lah teu kabayang lamun kuring kawin jeung nini aduh unggal peuting ngabalseman jeung mencetan Pak beberang asup angin mencret alieur Pak moal sinyal ti Allah itu pabalatak sinyal ti Allah itu lega kadang-kadang kerungsing kerudet tiba-tiba tenang hate sok tuh Bu kerudet kerungsing keheul amak kadang-kadang ngagoler saeutik asup ketenangan dina hate sadar teh itu adalah sinyal ti Allah langsung kadang-kadang jam 3 subuh make jeung ngolesat teu bisa sare sadar teh bahwa Allah ngageruan ti tahajud nah manu saleungit tina kasadaran sedengkeun agama tanpa kesadaran bohong. Aduh Bapak tiba heula mun ngimaman dibaracanya aro aital ladzi yukadibu fadzalika ladzi yad'u wala yakhudu ala sadar teh eta ayat ngagebugan awak Bapak naha anjeun apal nu ngabohongkeun agama tuh nu ngantep yatim nu ngantep miskin saha eta dan nu maca matak ieu mah mun ngimaman tara maca ayat eta sieun kapangi lamun di tukang aya yatim aya miskin moal tujuh buru buktikeun ayat nu bieu naha anjeun apal nu ngabohongkeun agama nu ngantep budak yatim nu ngantep miskin saha eta Pak ulah nuduh batur urang namanya aya santunan sabar tahun sekali Pak santunan di dia 3 bulan sekali tuh memang budak yatim hirup 3 bulan sekali gitu ku sakitu geus kajawab Bapak urang santunan 3 bulan sekali nu dibikeun 300.000 layak teu anak yatim hirupna sabulan 100.000 budak yatim adalah budak urang budak yatim adalah anak urang budak yatim penghormatan kudu sarupa jeung ka anak urang ulah nepi ka anak urang hayang disanjung budak yatim diarantep teh musafir hareupeun Indomaret nu gagal Islam keneh eta sorangan mana rahmatan lil alamin sabenerna aduh Pak RW juga ngahuleng atuh nah da cenah diteun batur mah santunan teh setahun sakali di dieu mah 3 bulan anger keneh teu kapake 3 bulan ge nah pertanyaan nah memangna budak yatim hirupna 3 bulan sekali unggal poe butuh dahar unggal poe butuh baju unggal poe butuh kasih sayang unggal poe butuh penghormatan matak naon lamun ku urang pikanyaah mun di dieu aya yatim 20 cek RW ku kami sakolakeun cek RT ku kami sakolakeun cek DKM ku kami sakolakeun yatim moal dibuli moal dihina nah bapak angkatna seorang RW jeung RT bener tuh kuring neuleman ayat eta bisa nyarita gitu teh oh bener cinta angkat darajat yatim dah si Egi diangkat darajat ku gubernur daun waning harian ke si Egi itu balad kuring Kang DS teh bupati Kabupaten Bandung ditoel bujurna ku si Egi da teu ngadat Pak nah eta di tukangna aya gubernur coba lamun bupati toel ku bapak da insyaallah ngamuk teh berarti darajat urang eleh ku si Egi tah kunaon si Egi eueuh nu ngaheureyan kunaon si Egi eueuh nu ngabenci kunaon si Egi eueuh nu ngaheureyan naon sababna nempo bapak angkatna seorang gubernur saha teh gubernur urang teh Pak Dedi saha julukanana Pak Dedi ai Pak Dedi teh saha tah bapak ibu mah Udin sebenarnya Gubernur Bapak Dedi saha cing teu bapak aing teu sadar bapak ibu mah aib bener ya tuh diangkat darajatna lepas ti Pak Dedi bebaskeun ka Purwakarta jeung Om Jen pan Bupati Purwakarta jadi Satpol PP ayeuna teh Satpol PP gini tugasna teh ngajaga Om Jen teh udah wawuh gitu akrab
cing teu naon tugasna Om Jan eta teh can dibawa we cing teh sabaraha gajihna kumaha dewek diangkat dari padahal eta ayat teh ngadagoran sirah urang ngacekok kana babatok urang neungelan kana jejantuk urang tapi nah nepi ka detik ayeuna jarang jelema sadar padahal ayat dibaca nya berarti maca ayat teh karek semut bibir teu asup kana hate mah maca surat Yusuf judul hayang kasep naon kasep beungeut da kasep beungeut mah anger ti baheula kieu ya kieu we kajeun maca surat Yusuf da anger atuh keteng Nabi Yusuf kasep ti dituna ganteng ti dituna ganteng akhlakna datang surat Yusuf hade kalakuanan tah urang hayang kasep lain kasep beungeut kasep akhlak geus maca Quran teh kulit hideung maca surat Yusuf ngadon tutung atuh Pak kahartos jadi Quran lain keur awak tapi Quran mah keur hate Quran lain ngarobah awak tapi Quran mah ngarobah hate sehingga Nabi khuluquhul Quran akhlak Nabi akhlak toong ilmu Nabi Pak innamal bu'istu li utami makarimal akhlak Nabi teh nyontohan ka urang teh dina bidang akhlak panggih jeung Yahudi anu lolong pagawean Yahudi lolong teh ngaledek ke jeung ahina tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut jeung Muhammad jelema geju lamun jelema seperti kitu dikadek we tah wani penistaan atuh ka nabi urang kuat ngaledek kitu mah tapi baheula nabi ngadon nyampeurkeun tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo disampeurkeun ku nabi mah ari anjeun lapar kuring mawa roti wal kanu ngahina eta dilelepan roti geus seubeheun peletuk si itu pidato anjeun pemuda alus ngantong deket jeung ngaran Muhammad kami benci kami geuleuh kami cua mun aya Muhammad dipek-prek aya keneh dipaehan aya keneh bari nabi aya di hareup sanggup teu Pak RW nu ngahina hareupeun Pak RW moal teu dikitu isukna Nabi Aisyah sadiakeun tuangeun sabada subuh naon ya Rasul roti we roti kanggo naon kanggo Yahudi anu lolong Aisyah gogodang nyurucut cai sosana ya Allah bener anjeun teh Rasul bener anjeun teh Nabi nah ieu hate nepi ka kitu-kitu teuing dihina diledek dicaci dibenci ngadon dibalas ku kahadean tah ieu umat Nabi Muhammadnya cingan bapak lamun barang bere ka tetangga ngahina bapak deuk mere deui moal ceuk aing oge 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci jeung dibenci ku Yahudi anu lolong nepi ka tahunan Pak kuring nanya ka ibu lamun ibu mere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal ku tareuas teuing hate ieu tanya ieu nu nyarita eta kitu bebengok maneh lamun kuring barang mere ka tatangga ngahina kuring edak mere punten level penceramah berbeda arek dek nurutan Nabi Muhammad 15 tahun ngajamin Yahudi nu lolong ieu ge sanajan dihina ku tetangga deuk dibere deui ngan tungguan 4 poe lamun situ ngabudah leus ka rumah sakit dienrin ku aing jelema kitu mah tah matak jauh tanah kalangitna urang tong nyaruakeun akhlak urang jeung Kangjeng Nabi Muhammad matak salametna urang mungkin lain ku salatna lain ku zakatna lain ku saumna tapi ku syafaat anjeunna nya tuh ngantunkeun Nabi Muhammad Abu Bakar pan tampil naon cenah unggal dinten sok marsihan naon Nabi teh roti ieu rotina ka saha ka Yahudi nu lolong Abu Bakar nyurucut cai soca dicokot ku Abu Bakar si itu keur ngomong we tong deukeut Muhammad jelema gelo Abu Bakar ngadeg-deg hayang neungeun ngan inget beureun kana akhlak Nabi dicekelan roti di kieu tah roti dibebeskeun kana bahamna tah lapar mah kitu kumaha ceuk Yahudi nu lolong saha ieu make jeung nanya make jeung saha ieu heuh da beda nu biasa mah lain kieu nah kumaha nu biasa ditatap jeung diusap ditanya lapar jeung henteu lamun kuring lapar dihuapan lamun kuring teu lapar sabar nungguan ari ieu juga dibebaskeun kana baham kumaha ceuk Abu Bakar kuring lain anu biasa saha ieu Abu Bakar nu biasa Muhammad Rasulullah pik nu dipika cinta ku kuring kiblatna kuring nyeuh harita keneh ka mana Abu Bakar Nabi Muhammad teh juk nyebut nabi we ka mana Abu Bakar Nabi Muhammad teh maot karek saminggu anterkeun ka pakuburanana deuk naon anjeun kami deuk asup Islam Nabi Muhammad geus ngantunkeun Yahudi lolong ngahina bae asup Islam kabita ku akhlakna nepi ka teu dibeja-beja urang barang bere ge diposting
nah bet kitu tanpa kesadaran hirup, padahal pahala bakal leungit, kahadean bakal hilang di alam akhirat. Kunaon Pak? Ku asa kapuji, tapi nah urang poe ayeuna asa kapuji geus dianggap hal biasa. Dek pangaosan oge pan jepret dipoto. OTW pengajian bareng Nana Gerhana. Balik ti dieu ditanya ku salaki, geus pengajian teh entos kumaha ceramahna kitu we rame geus we. Tanpa kesadaran diri. Coba. Tuh. Lol deui Nabi Muhammad init ka masjid di tengah jalan. Aya nu nyeblok pan Pak. Sejarah ieu teh ngetren Pak. Diseblok atuh ku Yahudi sebut. Nabi wangsul di karompok ditanya ku Siti Khadijah, ya Rasul, kunaon anjeun uih deui? Aya nu nyeblok. Kunaon? Ku tai onta. Eta Siti Khadijah soleh-soleh teuing nya, ibak deui we. Coba Bapak teu tulus ka masjid anu nyeblok, datang ka imah, kunaon teu tulus ka masjid? Aya nu nyeblok, kusaha teuing da ku pemuda. Engke mah deuk ka masjid teh gubug bedog kadek jelema kitu. Pamajikan urang mah moal teu kadinya lumpat teh. Siti Khadijah mah jadi mahper karena perasaan salaki. Wios ya Rasul, da kitu perjuangan jeung lalakonna jelema anu ngewa mudah-mudahan we Allah ngarobah kana niat hatena. Init deui diseblok deui, init deui diseblok deui. Kaopat kali Nabi ngahulang heula, nah nungguan nu nyeblok. Nepi ka ditungguan ka mana nu nyeblok? Kunaon? Hariwang, sok sieun gering, sok sieun maot, sok sieun cilaka. Ditanyakeun ka tetangga, anu sok nyeblok kuring ka mana? Ya Rasul, udur. Geus sabaraha poe? 3 poe. Init langsung ka masjid. Diumumkeun, urang ngalongok jelema gering. Ceuk Abu Bakar, ya Rasul, pan eta teh anu sok nyeblok ka anjeun. Wios urang mah ulah dendaman. Aya da dieu nu kitu. Islam babari nepi na kunaon ku Nabi? Hati ke hati. Matak bahasa adalah bahasa hate, lain bahasa nafsu atuh. Ai bahasa nafsu mah ge ya Pak. Nu teu salat jiga doma tah bahasa nafsu teh. Matak akhirnya si itu kasihgeung gelut jeung aing gurger bahasa nafsu. Coba lamun urang balik deh kana nu tadi, baca ku ayat Allah, baca ku asma Allah, si itu teu salat nyaah kanu teu salat ya boga rokok tong wakan nerangkeun bab salat tanya heula rokokna nyeta teu gaduh boga usaha henteu boga pamajikan gaduh kumaha lamun digawe di emang kumang we dijamin pamajikan maneh anak maneh baju maneh dahar maneh tah geus kitu asupkeun agama jadi. Nah era rungek kapikir teh Pak asli pan kolot-kolot urang mah baheula nyekelan agama teh hatena teh lemes atuh aya bangsat cicing ngadongeng heula ngadongeng bangsat sampe kapangih ku abah-abah nuju naon cenah kasep eta ka bangsat nyebut kasep dalamun bapa mau teh di Palengpeng atuh iya cenah ngadamel sampe ku abah cenah dibantosan eta ka bangsat dibantuan itu ngarabut belah ditu abah belah dieu ieu meunang sakarung ieu meunang sakarung hijikeun cenah jang panggul ka teu nabah dipanggul teh ku bangsa teh ka imahna gobrag we tah ieu sakarung keur abah eta sakarung keur maneh ngan ku abah digantian ku bea sakarung tuh bangsa teh sampe meunang beas meunang aya teu hate urang nepi ka dinya ka bangsat ya ayeuna mah aya bangsat boro-boro bangsat tukar hari itu karek waluh 2 siki ge nyawa ngalayang berarti agama teu nyentuh kana hatena leungit kasadaranna coba lamun urang ngabandungan ku sifatnya ku sifat pelas buah-buah manehna ngabangsa teh lantaran lapar buah-buah manehna ngabangsa teh lantaran pamajikan rek ngajuru eueuh duit buah-buah budakna sakola isuk deuk ujian teu boga kartu eueur ujian tuluy ngagarong karunya teuing deudeuh teuing ternyata urang teu bisa nyalahkeun si itu nu salah teh kadang-kadang urang nu kurang bager termasuk ayana Bang Emok tanu seuri pangtarikna eta teh pelaku teh ayana Bang Emok lamun ku bapa dipikir kunaon bet aya Bang Emok MBK bisi ibu teu terang Bang Emok MBK nya teu apa
Ini limaan bikin kakak jeung KTP tulunyin perjanjian aku bersumpah dan berjanji tah tina limaan hiji teu kabayar nu opat ku katetengan kudu bayar anu hiji nah hanana gerana apa pernah ngeclok dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ya Allah ya Robi ternyata masyarakat keayaan seperti gitu kunaon sabab teu bisa disalahkeun teu bisa sabab eta rakyat teh pernah datang ka ustad Pak Ustad mamanawian budak hoyong sakola tuluy teu gaduh biaya luhurna 1 juta handapna 500 pan ceuk ustad teh teu gaduh bari aya teh leos ka RW urang babad kabeh Pak RW mamanawian murang kalih bade sakola nomet ti Pak Ustad teu masihan nuju teu aya saurna bari Pak Ustad eta teh geus ngajual jagong jeung bawang tapi nyebutkeun teu gaduh ceuk RW teh sarua atuh kok tetengan ka barudak hadroh sabaraha kali nabeuh nah dina sabulan ieu teh aya 5 kali mamanawian atuh murang kalih abdi sakola can gaduh kartu sarua teu aya leos ka jamaah pengajian mamanawian aya kas masjid teu aya kabeh eueuh nu bager ibaduaan nu kaluhurna warna bodas ka handapna lepis mawa kantong anu leutik mawa motor beat anu asup kana ganggang tah si eta nu pangbageurna mah teh coba lamun urang nyieun solusi bager ka yatim bager ka miskin kuring yakin Bang Emok moal terjadi kusabab urangna pedit urangna egois nu akhirna rakyat butuh teu katulungan eueuh deui jadi sasaran nu kitu patut dijadikeun alat usaha nya jadi salah teh lain baturnya urang bener ya kunaon batur mung ka masjid da eta nu di masjidna eueuh pikabitaeun atuh coba lamun geus ka masjid teh jiga Nabi ye Abu Bakar kunaon si fulan udur ya Rasul urang longok Nabi bring ngalongok ti masjid sabaraha poe anjeun gering 3 poe ya Rasul geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 cek bahasa kuring we nya dongeng nya da bahasa Arab teu bisa geus 3 poe geus beak sabaraha 300 kumaha cek Nabi yeuh ti kami digantian 300 naon nu karasa ieu ya Rasul dekul ngadoa sahabat ngaaminan Nabi nu ngadoana sahabat nu ngaaminan duit meunang panyakit cager cingan di masjid ieu nu udur osok ditanyakeun kunaon euy RT teu datang cek RW teh gering heuh sing kuat we ternyata orang aya nu poho Pak kunaon batur teu ka masjid dendam ka masjid teh yah cenah teu diperhatikeun sangsara aing oge gitu lawal deui ceuk Nabi teh Abu Bakar kunaon baris kadua si fulan teu datang anu di juru ya Rasul anjeun teh gaduh sametan ka mana hutangna ka warung nu mana nu deukeut masjid matak lamun nyieun masjid ulah nyieun warung kumaha ceuk Nabi pangmayarkeun atuh Umar ku abdi ya Rasul dipangmayarkeun sahabat baheula dititah ku Nabi cepat atuh Pak pangmayarkeun Umar akhirat ieu teh siap ya Rasul pangmayarkeun bejakeun jeung ku anjeun yen hutangna geus lunas bejakeun hei pulan ka masjid deui jempe repeh silent jempe nah bisi wirang geus dilunasan isukna leugeudeut teh lain saurang limaan nama gejeng limaan ngajak batur Islam teh bener euy melindungi Islam teh bener melaan Islam teh bener narimakeun kanu kasangsara jadi loba eta kanu ka masjid cobaan gresok di dieu pangmayarkeun hutang di luar masjid rabeng ka masjid pan urang mah dipilihan mun donatur masjid 2 poe gering rabeng ti masjid teh coba nu sangsara komo bari tara salat mah setengah paeh diarantep jadi di mana deuk jadi rahmatan lil alamin kajian tema na ieu silaturahmi akbar dari silaturahmi kitu kene unggal detik unggal menit tapi perhatikeun beuteung laparna perhatikeun budak sakola bisi teu kabiayaanana perhatikeun miskin bisi teu boga imahna urang tong terlalu egois akhirat keur nungguan jati diri urang sabenerna itu silaturahmi nu sabenerna lain kudu patepung unggal poe haben oge aya patepung unggal poe ngadu bako kalaka rugi nguseup unggal poe silaturahmi cenah euy di balong heuh di ditu silaturahmi ngan datang ka imah diroeg pamajikan teh tapi ibu oge tong fanatik anu sok museuh dan nu salah mah lain lalaki keukeuh awewe ari nguseup dicarek aya laukna digoreng nguseup wae meunang ka dieu urang goreng sesana urang jual si horeng dicarek teh lamun teu meunang ai joget dicarekan geus sok araraneh ibu-ibu lieur ibu-ibu
pokoknya mah Pak RW nyingaripan kaum ibu makhluk paling aneh. Duit dibikin kabeh 5 juta ke pemajikan, isuk-isuk bapak minta mah keur bensin 20 da ngahreng atuh tah gantian. Aneh tuh Pak. Da urang mah di pikiran makhluk paling aneh di dunia ibu-ibu. 5 juta ti salaki dibikin kabeh, isuk-isuk si salaki mah kanggo bensin 20 tah gantian. Ai ibu damang nya duit saha teh. Matak bapak-bapak mah hampura nyengeurepan kaum ibu-ibu hampura kudu leeh hate, di kasaran leuwih kasar, di lembutan ngalonyeng. Jadi kudu kumaha tuh nya si neger tengah ka kaum ibu-ibu. Mun boga kasalahan bapak 5 menit salah mah atos mah bapak nu lepat. Coba ibu-ibu can bubuk mah bapak jadi runtah, can eureun ngacobrokna teh denge ibu-ibu. Telat balik 20 tahun ka tukang maneh baheula beger geuning 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga eta memori nepi ka kuat-kuat teuing. Nah bapak-bapak teu sanggup ngepret, sanggup teu sanggup rag-rag talak, sanggup teu sanggup ngahina, sanggup teu sanggup nampiling, sanggup lain sieun ku KDRT, lain sieun ku undang-undang, tapi bapak-bapak panjang pamikiran sieun anak jadi korban rumah tangga amburadul. Bapak-bapak tah sok tanya mun itu teh da jigana lamun ku Allah rag-rag talak dibikeun ka ibu-ibu wah 2 jam jadi duda kabeh jelema. Untung ku Allah bab rag-rag talak dibikeun ka kaum lalaki Pak, untung jadi urang mah bertahan dalam kanyerian mata rata-rata nu geus rumah tangga lalaki peot ngabatin sebenarnya mah teh. Oh, lamun kaum ibu-ibu 2 tahun ke juga wawa galede awakna teh nah bebas teuing ngocobrotna atuh da. Matak di dieu ilmu pengetahuan butuh keur kaum lalaki, ilmu agama butuh nah keur ngalempengkeun anu bengkok. Pamajikan baeud di baeudan deui ngaco atuh Pak. Pamajikan baeud mah lain kudu di baeudan. Entong loba nanya deh. Da lamun ditanya ngadon nyegag kunaon mah baeud ku sia. Kalah beki arah nanya na awak sorangan aya naon na awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing. Toong padaringan geus kosong beasna, toong duit gegeletekan 10.000, kongkorong duit ieum can dipulangkeun. Lipstik geus disekalan ku bilik, wedak geus dekok tengahna, meujeuh baeud oge, bapak diuk langsung harita, bikeun duit 2 juta, nu baeud dibere duit langsung nangkep lain tak tadi. Ya. Tepungkeun ka nyaah, tepungkeun ka asih disebut silatu. Tepungkeun ka asih teh ku sikap, ku tindakan, lain ukur tema weh. Silaturahmi akbar. Hanya sebuah tema, mana kenyataanna? Leres Pak? Oh, ibu-ibu ge saragam tiung nama teuing hatena mah. Dai saragam tiung mah enteng tinggal nyieun, kaos tinggal nyieun, tah nyaragamkeun hate nu hese. Kadang-kadang tiung saragam awak kadang-kadang tiung saragam baju saragam ari hate teh saragam bubar teh ngocobrot ngomongkeun nu gigireun aing mah deukeut jeung nu geneut bau kelek wakiak kitu hate matak nu kudu disaragamkeun teh hate saengga agama teh keur nyadarkeun hirup silaturahmi tepungkeun ka asih tepungkeun ka deudeuh tepungkeun ka nyaah lain hanya sebatas judulna tapi dek nepungkeun ka nyaah batur geuleuh urang mah kudu deudeuh batur cua urang mah kudu cinta batur benci urang mah tong milu benci atuh batur baeud urang mah seuri batur pedit urang mah mere batur tarananya urang mah kudu daek nanya itulah makna silaturahmi. Sok gerasok pikiran batur baeud urang seuri batur pedit urang bager batur tarananya urang nanya panggeulana itulah nepungkeun ka nyaah silaturahmi akbar sanggup batur baeud seuri batur pedit bager batur tarananya tanya itulah silaturahmi akbar batur baeud manehna sarua tah matak ibu uih ti dieu bisi salaki keur baeud tah ibu nu seserian keur baeud salaki teh barak katak haha bapak baeud haha insya Allah dina gor termos ibu teh
maksudna seurik anu baeud lain hartina urang kudu seserian hareupeun jelema baeud da ngalonyeng jeung ngaledek, tapi ngabales kajahatan batur ku kahadean. Nanya kan utara nanya, ingat-ingat bisi aya tetangga utara nanya, balik tidak gedor, tok. Assalamualaikum, cek itu waalaikumsalam, aya naon? Bieu urang geus ceramah jeung nanagerhana. Tah nu katilu teh kudu nanya kan utara, maneh geus 3 tahun tara nanya ka urang, kunaon ari maneh? Ibuna jadi gelo. Maksudna silaturahmi tepungkeun ka nyaah teh itu geuleuheun ka urang, urang kudu nyaah kasih itu tepungkeun ka nyaah urang teh kadar eta deuk narima deuk teu bae. Kartos. Itulah makna daripada silaturahmi. Ulah cecep, ulah cua, ulah ngewa sanajan batur salah, ulah pernah urang ngewa. Bapak nu terakhir teu kuat hayang balik. Urang dia resep wayang tuh Pak. Wayang golek. Lamun datang Semar jelema resepnya nah bijak Semar. Bijak tuluy di Semar mah cerdas, nyaahan, asihan, dedan itu Semar. Nolol si cepot rame bodorna, tapi nolol dorna Pak. Nah, cecem. Padahal dorna teh bajuna resi, leungeunna make tasbih, ngan bibirna bengok. Nah, sok ngadodong batur. Dorna pagaweana duduk batur. Si cepot dipayahan ku Arjuna lantaran diadukeun. Semar dek dipencit ku Arjuna lantaran diadukeun. Geuleuh penonton kanu jadi dorna, rujit ka si dorna. Tapi dalang beres ngawayang, dorna dibebeskeun kana peti, isukna diperiksa. Dorna bisi bajuna rusak diganti. Dorna bisi catna peang, dicet deui. Urang sageuleuh-geuleuhna ka dorna, tapi ku dalang mah diomehan. Sageuleuh-geuleuhna kana kamaksiatan batur, kana dosa batur, kana kawan batur, kana katebalegan batur, tenang Pak. Allah nu bakal ngomean si eta moal bisa urang matak tong ngewa ka jelema nu salah bisa jadi aya proses Allah deuk ngomean karena kesalahan si eta. Nu salah ngaku salah benernya aya nu bener ngaku bener. Matak cik urang nu salah ngaku salah rumaos abdi malepat alus teh jelema teh di dieu nu bener mah sombong teh jelema teh kudu apik Pak. Jalma nyieun salah kapangih bisa eureud. Bapak pernah beger, kapangih ku pamajikan ditonjok nepi ka irung nyengsol. Eudek beger deui moal. Nama ke jeung moal beger deui. Irung nyengsol. Tah nu paling paur mah anu beger tiba heula teu kapangih. Akhirna dedeyeun aman ngan engke geus kolot kurumuy aya budak nyusul-nyusul ti nu ngora. Anger sabau-bauna tarasi sanajan buni disumputkeun ku parfum anger hangitna mah kaangseut. Mata kagorengan manusia memual bisa dibuni bau Pak anger ku Allah dibongkar mata kurang mun batur nyieun kasalahan tuluy kabongkar tong nyeung seurikeun kana kagorengan aya kauntungan di balik eta naon untungna bisa cager salahna da wiwirang nu paling paur ieu nu dihareup boga salah ti bareto tapi teu kapanggih wae. Rewasnya ngadengi ceramah kieu itu mah geus sidik hisaban dunya. Mana hisaban dunya? Nyieun salah kapangih diteungeulan digebugan salah maneh bisa cager nu paling paur ieu moal aya nu ngagebugan diugung-ugung disanjung-sanjung dihormat dihargaan diajen segala rupa dibuka layar tancelep engke doa Allah unana maneh teh ustad sumuhun Gusti osok ceramah nya Gusti nerangkeun naon agama Gusti deuk naon tujuan misi visi ceramah ngarah leha teh we manusia inget ka Gusti karena saha anjeun ceramah karena salira Gusti cikan ku kami dibedel hate anjeun buru su teh amplop wungkul Pak soak di dieu ya soak Pak di dieu asli gerasa puisi itu percaya soak Pak matak hariwang jadi penceramah aduh ya Allah Gusti Robi doakeun Pak sing ikhlas tapi berbagai merena kudu ikhlas deh ngarah pada ikhlas ulah urang kudu ikhlas ai Bapak mere henteu jeung meureun ieu teh da nya meunang udunan meureun tak geus menang udun mah geus aya bikeun PRW bikeun entong ditatahan da aya bikeun we bikeun kan lamun eueuh entong atuh kumaha cek ibu teh engke cenah taun hareup di ulam deui ngan mah teu boga duit tos pinuh ibu tos pinuh
dibuka hati kuring ku Allah bener karena kami nya Gusti naon diterangkeun ku anjeun ngarah lea hati batur ingat ka Gusti kumaha ceuk Allah boro-boro batur ingat ka kami maneh oge loba poho ka kami ya Allah mata abdi paling keung Pak engke di akhirat teh nu panggede-gede dosa adalah mubalig anu alus omongna tapi goreng deui si hatena ieu teh hayang eureun jadi penceramah aing mah tani sebab tani dagang mah jigana moal loba teuing doraka ai kieu mah dibere duit leutik nyo kana hate matak rek jadi penceramah teh ya Allah prosesna sepuh butuh mental anu kuat butuh mental baja butuh jadi ulah apal perkara duit sabab urang lain ngiblat karena duit tapi urang mah teangan akhirat dunya menyamperkeun sabab dunya ibarat kalangkang mana kalangkangnya ya kalangkang aya bahasa kolotong nutur-nutur kalangkang heulang boro-boro kalangkang heulang kalangkang sorangan tuturkeun Pak tuturkeun eta kalangkang ti kusruk Pak kalangkang moal beunang kuring teu kusruk tapi akhirat adalah cahaya sampeurkeun cenah ceuk Allah teh cahaya akhirat sampeurkeun cahaya tempo ku Bapak kalangkang kuring nuturkeun sorangan jelema nu neangan akhirat dunya nyampeurkeun tapi jelema neangan dunya akhirat pegat dunya cantang tu beunang matak ieu mah asli demi Allah deuk neangan akhirat insyaallah bubar ti dieu dus jeung amplop meunang akhirat hadirin kaum muslimin sajam setengah ya kuring cumarita teh mudah-mudahan we aya guna jeung manfaat khususna keur pribadi sim kuring umumna mah kanggo urang sadayana Bapak Ibu sing sarehat doakeun Pak Ustad Pak Kiai Pak Jengan nu aya di tempat ieu sing sarehat aranjeunna sing panjang yuswa sing barokah elmuna leungit Ustad hiji ge tarawih moal tulus leungit Ustad hiji ge ngaimaman rada hese mata utama doakeun Ustad nu deukeut doakeun Ustad jeung Kiai nu aya hargaan anu deukeut hargaan anu aya ulah coba-coba ngahargaan Ustad nu jauh tanpa mampu ngahargaan nu deukeut ulah coba-coba make ka Ustad nu jauh tapi ka Ustad nu deukeut teu make itu teh goreng kacida mata hargaan nu deukeut heula nya Bu Ibu Bapak sing sarehat panjang yuswa parak milik deket rizki anggang balai jauh cocobi sim kuring atas nami Nana R Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jeung bersih hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu katedak luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawang nakabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang sigotaka aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.